Dunia mah kudu baguskeun, kudu gedekeun. Mumpung keur di dunia ngarang. Sombong amat Sakmad. Jir eta duit dina tarang. Iya dong, aing teh. Dia mau buka duit sakieu. Sombong aja hayang ka alam. Sultan mah bebas, coy. Oh, kitunya pai. Geus pai, ulah sok ngabales jelema anu sombong pai. Jelema sombong mah ulah sok dibales sombong deui. Ah, Mang. Ari ngomong dong lain huntuan. Tadi mah pamer. Cuma mamang bagus. Ari eta pe bisa magahan ke batur. Gak ngupang benerna bae. Eta Mang Muslim keur naon? Sampeurkeun ah. Mang, keur naon? Aska. Biasa, ngabagusan ieu ya hareup imah balala. Di dieu mah soalna imah memang doang nu paling gagah. Deuleut tuh imahna tuh. Oh, mamang mah sombong teuing. Sombong kunaon? Kenyataanna imah memang doang nu paling bagus. Mantep. Nu lain mah eueuh, sok ngarang sia mah. Itu ge ulah sombong-sombong teuing, Mang. Karena di atas langit masih ada langit. Lain sombong, emang buktina kieu ah. Askal mah. Dunia mah kudu dibaguskeun, kudu digedekeun. Mumpung keur di dunia ngarang. Wih, sombong amat Sakmad. Sia. Letik-letik nyawa naon dan bisa nyer duit oge lah. Itu ge Mang, ulah sombong-sombong teuing. Pan mamang mah jelema pinter. Sia nyawa naon deui. Rek debat sia jeung aing. Ulang ajakan debat ka budak leutik, Mang. Ge eleh isin. Isin kunaon letik-letik? Aing mah lain sombong. Pak aing mah fakta coy. Aing ge nyaho sombong eta doraka. Ih, sombong eta mah. Karena cakal Quran. Naon cek Al-Qur'an? Oh sianya. Nah, wal akhiratu khairu wa abqa. Coba artikeun. Artina akhirat eta lebih langgeng daripada dunia. Atuh naon urusana? Dunia mah bakal rusak. Geus dunia mah ulah disombongkeun. Bener kok kayak omongan si Askanya. Astagfirullahaladzim. Oh benernya kadinya nama. Sombong aing tadi. Astagfirullahaladzim. Lah aku sih jadi ustad Aska. Awas, ulah ukur magahan doang. Mau sombong kami mamang. Karena budak leutikna ti dieu. Cuma kami doang nu pintar. Sia, sombong eta mah ngaranna Sakmad. Oh, kami sombongnya, ampura. Eta si eta. Tapi sombong eta mah usina. Jelas dia budak leutik. Dasar. Anjir, eta duit dina tarang. Iya dong, aing teh. Dia mau boga duit sakieu. Sombong amat aja duit sakitu ge. Iyalah, selain sombong ge menang aing sorangan. Emang menang ti mana dia? Aing mah udang subuh. Jual kantong ke pasar. Jadi ada dagang kantong. Sorangan bae lah. Emang wani dia subuh-subuh ke pasar. Sieun aya bobongkong. Dia masih sieun aya bobongkong. Sieun makan Allah Sakmad. Emang bener sih. Olah aing teh. Atuh ajan menang dia ge. Ulah sok hayang kadulu ku batur. Ngaranna eta Ria. Hah, Ria? Lain Ria mah pamajikan ka Ebeng. Batur mama aing. Ih, nyambung dah Sakmad. Saus yo, ulah ngalangan jalan aing.
Udah zaman kuari serombong amat. Oh Jid, gimana aja Jid? Ay bayi milik mah. Wah, mau ngomong kemana? Nggak jawab kemana? Kumaha aing lah, jaing mau kerboga duit. Ngomong dia hayang ka alam. Sultan mah bebas coy. Alah dia, mam gak jeung usam-usam kene. Cek saha? Aing mah daharna beda coy, teu kadang dari dia. Emang dia mah dia suka dahar naon? Ih, kepo dia. Taju be dia ka imah aing. Onggus, sombong dia sakmat. Orang kaya mah bebas coy. Onggus, kumaha dia bae lah aing. Haus yuk, malangan bae jeung dia. Buset, ini budak. Orang boga duit sakitu ge. Kumoteun sugih meureun. Tah, Mang Muslim. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Mang, kumahanya ngabalas jelema anu sombong. Emang sakit anu sombong? Tah si Ajit boga duit 20.000. Kok ditempel ke dina tarang? Oh, kitu nya Pai. Geus Pai, ulah sok ngabales jelema anu sombong Pai. Jelema sombong mah ulah sok dibales sombong deui. Emang kunaon kitu, Mang? 11-12 lah. Sombong dibales sombong mah. Ah, Mang. Ari ngomong dong lain humtuan. Tadi mah pamer. Mama Mang bagus. Ari eta bae bisa magahan ka batur. Doang nupang benerna bae. Oh kitu. Aing poho. Alah, Sakman. Hoy, Mang, aing meneangan. Woi Jin, neangan ka mana? Aing mah tadi jadi imah bae. Bo, CS-na datang. Naon aja, Kak? Ngomong-ngomong CS-na Mang Muslim jeung si Ajit. Atuh tadi si Ajit mau duit. Dina tarang pamer kana aing. Mang Muslim imah pangbagusna cenah. Ih, hooh kitu aja, Kak. Hooh. Hayu gimana ngantar kami ke pasar? Yang naon Jin ke pasar? Beli es krim, tadi bensinan ku kami. Hayu Jin, motor aya. Anjir budak, beli es krim kudu ke pasar. Dal pagi loba, bebas loh. Sultan mah kemana juga? Ayo gas Jin. Berangkat. Oke Jin. Hirupan heula motorna. Jin, naik Jin. Kami terima jasa editing video. Kami bersedia editing video kamu. Info lanjut, kamu bisa cek link di bio. Action. Nah, walari. Wal akhiratu. Wal akhiratu iru apa? Action. Nah, wal akhiratu khairu wa alqab. Ah, hanya wa ab kok, wa ab. Wa ab kok. Action. Nah, masih inget kan Jin. Nah, gitu wal akhiratu khairu wa ab kok. Cuma kami doang nu pinter. Action. Cuma kami doang nu pinter. Nggak seri wae. Action. Cuman kami doang nu pinter. Oh, ini akhirnya kalau orang sendiri. Jelas. Bang Gil, sorry. Oh, juga sih bajing. Ayo gerak. Oh, sia. Ngomong eta mangana Sakman. Gerak belum deh. Action. Cuman kami doang nu pinter.
Yang sini aja ya. Ini kena kamera kieu mah. Action. Cuman kami doang ngepintoy. Oh, sia. Lah nyengir gemok. Action. Woi, Jit, di mana dia, Jit? Jelas aja. Action. Mang, kumahanya? Amun. Action. Oh, kitu nya pai. Geus pai. Jelema anu sombong mah ulah dibalas sombong deui. Oh, deui kieu oke. Action. Oh, kitu nya pai. Geus pai, ulah sok ngabales jelema anu sombong. Jelema sombong mah ulah sok dibalas jelema sombong deui. Itu anjing goblok. Action. Bu, CS-na datang. Ang gitu ongko nyengir ongko atau jelasak mah. Ih, ulang deh. Ang gitu ongko nyengir ongko. Action. Bu, CS-na datang. Jelas ya Ajit, apa be? Dari. Action. Bu, CS-na datang. Si Aska gitu. Aska omitan bajing ih. Action. Dina tarang pamer kanai. Kami gisiri. Oh ya, Aska. Ngomongna kieu dina tarang pamer kan kana si Ipai, kana si Ajit beungeut tah kitu tah. Action. Jal page loba. Terus nih Aska ih. Ay, sorry, Mang. Kan review. Dia alpa ge loba. Action. Jal page loba. Jelas ya Ajit. Bener Ajit ih. Action. Jal page loba. Beb. Jelas. Oh, juga.